taala wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Aidela Puspita dina acara Warta Sunda. Dina ieu acara simkuring bade ngadukikeun ngeunaan banjir di daerah Kebumen, Kabupaten Jawa Tengah. Supados leuwih genre, hayu urang tingali sasarengan. Hujan anu ngaguyur nyebabkeun sabagian wilayah Kabupaten Jawa Tengah banjir ngakibatkeun cai walungan anu teu bisa nampung aliran cai anu di kawasan hulu. Sabagian warga ngabantu warga sejen anu nyebrang arus banjir anu ngalanda desa. Polisi anu datang di lokasi oge bisa mantuan sapenuhna ngan saukur bisa mantau warga. Banjir henteu saukur ngalanda desa Sandiwulyo, tapi oge ngalanda desa Jatimulyo, Kecamatan Kebumen. Akibat uapan cai walungan anu teu bisa nampung deui cai anu ti kawasan hulu. Pamirsa, sakieu warta anu tiasa ku simkuring dipidamkeun dina deungeut ieu. Simkuring Aidela Puspita amit mundur amit wungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.